ngan di dieu mah nya tamatu ihram wukuf di Arafah tawaf sa'i dicukur engke atuang gambarkeun nya urang mah istilah-istilahna oge henteu apalnya ihram wukuf di Arafah ke heula kumaha eta teh tos heula atuh tilapkeun we heula ieu mah nya kela atuh bisi tika bahas deui nadhomna dicukur atawa tahallul nya eta teh aya aturanana bisa make peso bisa make gunting. Peso teh maksudna peso cukur ya sanes peso dapur peso cukur anu seukeut utama kalalakina dicukur ku peso lalaki utama dicukur nate ku peso maksudna mah sing ere buukna ya ku peso teh da ari ku peso buuk di cekel tuluy di keureutnya hares maksudna mah sing lenang ku peso teh da ari ku gunting mah tara lenang pameget saena teh ku peso dikrop berartinya istri mah utama nate digunting dalam mundik ku peso bakal jadi botaknya saeutikna nu dicukuran eta teh 3 lembar minimal pikeun jadina tahallul abuuk anu murag kateuk-teuk teh 3 lembar bisinya buukna alus atawa buukna hese jadi mangkaning ieu ge hasil meunang 2 tahun panjang 5 cm teh kari-kari ieu kudu diteuk-teuk kudu nungguan deui 2 tahun tah lamun sakadar hoyong cumpon rukun berartinya sah ibadah haji tiasa minimal 3 lembar dihitung mah disaliksi keulanya nu mana ieu nu diteuk-teuk nu ieu nya 3 lembar eta minimal kumaha lamun kurang ti 3 lembar duh ieu nya nu teu nya teh ngan aya 2 lembar contona teu sah nya wayahna 3 lembar sabenerna mah jang urang mah moal jadi masalahnya rek 3 lembar rek sagemol rek 2 gemol masing kabehna ge pek bae tungtungna ieu saeutiknya ngan ieu mah bisi terjadi di nu nyaah nya kan teu sakabeh nyaah kana buuk ngan aya nu sok nyaah gitu tah minimal 3 lembar bahkan anu buukna alus anu nyaahnya kan ceuk tadi ari tahallul teh nyukur naon neuteuk buuk dina sirah dina hulu ieu mah awewe berarti buukna teh panjang samet tonggong aduh nyaah ieu mun diteuk-teuk di luhur teh meunang diteuk-teukna teh tungtungna wungkul berarti lamun kieu teh nya buukna teh panjang ngarumbay dikieukeun we dicekel nawanana buntutna tungtungna teuk-teuk we saeutiknya asalkeun aya minimal 3 lembar ngan disyaratkeun ieu buuk nu diteuk-teuk teh jadina dina sirah sanajan secara teori mah pasti jadina di mana dina sirah gitu nya ngan bisi ieu mah nah anu diteuk-teuk pas di papai teh jadina dina tonggong atawa dina punuk contona nya da moal ieu secara teori mah pasti buuk awewe anu panjang jadina di mana dina sirah galibna mah nya kan bisi tina tonggong nya jadi kurang teh kudu diyakinkeun lain berarti kudu dipapai nya istri buukna panjang di kieu nya kitu ieu teh jadina tina sirah dipapai we henteu kudu kitu
nu penting yakin ieu rambut teh jadina di mana? Dina sirah, mangga gunting sanajan tungtungna wungkul. Asal yakin jadina dina sirah ya. Sanajan lamun diitung-itung mun ditinggal mah anu diteuk-teuk teh posisina aya luareun sirah dangus dina tonggong gitu ngan peda kulantaran eta rambut teh jadina masih di mana tina sirah dianggap tahallul dianggap dicukur mangga bisinya ahmahnya tungtung nage jadi nasirahna yakin eta oge matak cumpon teges nama sah tahallul sanajan neuteuk tungtungna wungkul lamun buukna dicabut ku leungeun atawa catut atawa dibelem pegat rukun cumpon telepat bahkan di dieu mah meunang sanajan teu ku peso sanajan teu ku gunting pinuh ya eueuh nu mawa gunting tukang cukur parinuh rek dicabut we 3 lemar ieu cabut 1 2 3 atawa disakalikeun ge nya jiga bulu kelek ya kemana dicabut sok loba nih ya ge friend 1 2 3 teh eta teh meunang nya sanajan dicabutna ngangge leungeun ngangge panangan atawa ku catok catut ari catut teh non alat anu gunana pikeun ngagencet di urang mah catok atawa pingset anu parantikana kelek teh ngaranna tah kudu kitu oge mangga nya ku catok ku pinset tah eta welah nya atawa mun bisa marek make lakban didurudut mangga wae termasuk diduruk nya dicabut mateas di ieu 3 lemar ka dieu tah dibetot tuluy diduruk crek pan buntungnya mangga eta oge ngan ari salagi aya keneh gunting jeung peso mah eta we ulah sok aneh-aneh rek ngamalkeun meunang ngaji rek diduruk tahallulna nya mangga wae sah nya tahallulna mangan kabina-bina urang nya ari aya keneh gunting mah aya tawa sok ningali anu diduruk hangit berenya ngan sahnya sanajan diduruk ayeuna kumaha kancek tadi aya kewajiban dicukur kumaha ieu mah eueuh buukan botak gundul nya arek nyukur naon da eueuh naha lamun sirahna botak digantian nyukur bulu kelek we